Ari idgham pembagian tina nun paeh sareng tanwin kabagi dua bagian. Hiji idgham ma'al gunnah, dua idgham bila gunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sahabat sadayana, ngalajengkeun kitab tajwid bagian kedua tina pasal kaopat nyaeta idgham. Ari idgham aya ceuk lugot, aya ceuk istilah. Idgham ceuk lugot nyaeta idkhalus syai'i fi syai'i, hartosna ngasupkeun hiji perkara kana perkara sejen. Anapun ari idgham ceuk istilah nyaeta iltiqa'u harfin sakinin bimutaharrikin haitsu yasirani harfan musyaddadan yartafi'ul lisanu indahu irtifa'atan wahidatan. Hartosna patepungna huruf anu paeh jeung huruf anu hirup, sahingga ngajadi huruf anu ditasdidan sarta narima kaluhur letah dina nalika ngucapkeun huruf anu ditasdidan kalayan sakaligus. Huruf idgham sadayana aya genep anu dikumpulkeun dina lafaz yarmaluna, nyaeta ya, ro, mim, lam, waw, nun. Sakumaha ceuk qaidah. Wasani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabbatat. Kaduana kudu idgham kana genep dina lafad yarmaluna anu teu